Rút dám bữa nào lỡ bớt chưa? Anh bosen dia. Di baheula can aya ngaran we yeuh. Bosen aing ini dulu jambu. Baheula. Kayak aing kieu. Aing kieu heula nya. Oh, geus gerak. Kan aing jadi. Yakin ini masih depan. Kek bantuan aing, Kek. Kunaon Dut ya? Kadi atuh deuleu manuk aing kejepet ku tangkorak slating. Aya bae deui aing ka dinya. Coba aing deui coba. Gerak atuh segera nyener tak katangkalan poe ngadean ya gerak. Sia aya bae. Parah tuh. Cek jeung endut keur hambo laporkeun ka budak ieu kuduna. Begatong, aing ngelekeun sia beteng so gendut dasok geus lagi. Di pada sia leutik-leutik ka koloton. Betong amat sangaran. Aduh. Bodo amat lah. Oi. Budak, saya naon tuh tentang engkek jeung endut. Ya, yeuna keur hombo. Parah senyang geus mah di kebon di. Sia tegong infona teu bener. Bener suar, geus atuh tuh sehari yang ada di mayu. Atuh aya atuh. Syuk endut ger. Geus megadon. Lah dia. Ya, bener yang keur hombo. Geus sosok. Bukan nu bener atuh ngadeana. Sangket astagfirullahaladzim sia keur homo yang geus mah di kebon di. Awas sia geus mah ngisi-ngisieunkeun ka warga-warga. Wah, bejakeun Ustad tuh, Jep. Ayo, sunatna 3 kali. Ayo. Tuh kan Dut, aing gara-gara sia jadi kena laporan ka Ustad. Atuh sia deunan daek bae di titahku aing. Aduh, atuh aing ieu mah teu bisa masa depan. Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami mau maksud Lanjut, gerak. Aku nangono. akun yang yang bernama Bocil TV sekarang sudah diblokir oleh orang yang tidak dikenal. Iya, betul itu. Itu saja. Kami jujur nggak ngebohong. Kami jujur tidak membohong. Kami juga sempat kaget. Kami juga sempat kaget. Dan darah saya turun atau naik. Ya, pokoknya mah pindah ke akun yang ini. Yang bernama BK BBT. budak teureub. Budak terus, oke. BBT budak terus judulnya. Lapoho. Gerak. Gerak deui sia ngomong sadeu ngomong. Lapoho. Udah, Pak. Subrek. Like. Aduh. Subscribe. Oke. Di channel